Wabarakatuh tepangkeun nami abdi Audrina Kanista di kelas 10 MIPA 3. Di dieu abdi bade nyaritakeun dongeng nu judulna Si Kabayan Jadi Haji. Dina hiji waktu, Kabayan siga nu geus lila teu dahar ngeunah, anjeunna malah boga pangjurung dahar nikmat hayam aromatik dina saos kalapa kentel. Hiji poe manehna boga ide. Anjeunna terang yen mertuana sok ngalayanan tuangan anu paling nikmat nalika aya anu ngancang ka anjeunna. Teras anjeunna nyamur janten haji nganggo jubah bodas, panutup rambut bodas, sareng syal bodas dina beheungna teras angkat ka mertua. Saparantos si martua si Kabayan ningali aya tamu haji. Anjeunna nita istrina nyiapkeun lauk hayam. Si Kabayan ngaharewas tina masakan mertuana. Saparantos tuang anjeunna ngungkapkeun jati diri. Mertuana ngamuk sarta memutuskan pikeun malas dendam. Hiji sore manehna dangdanan haji tuluy indit ka imah si Kabayan. Si Kabayan nalepon pamajikanna. Urang boga tamu kahormatan, dieur. Hayu urang buru embe urang dipenci sakaligus. Embe, pamajikan si Kabayan ngagorean. Di mana anjeun ngarepkeun kuring manang embe? Urang teu boga embe. Nah anjeun teu era nyarios omong kosong sapertos kitu, ngahina si Kabayan. Cukup mencet embe bapa, lieu dihijikeun katuhu tukangkeun imah kurang. Ngadenge omongan Kabayan, samehna Haji Gancang ngomong, "Heueuh Kabayan, ieu hiji-hijina embe kuring boga." "Deuh hampura Abah," cek Kabayan. "Abah mah aya tamu tiarap kidul," anjeunna neraskeun seuri. Sekian dari saya, terima kasih.